Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramuna, para kiai, para sesepuh pesantren, para asatid, anu kupribados dipihormat, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad, ini sepuh kapesepuhan, wabil khusus pengersa Bapak Kiai Haji Sholihin sakulawargi, jamaah ahli pangaosan anu sami-sami ku pribados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah, tabu 10 langkung 10 menit jisim kuring dugi ka ieu masjid. Salaresna mah Pak tos ngaraos hariwan bilih tedugi margi tabuh 1 wengi tadi teh sim kuring masih di Tangerang Pak, kalebetkeun provinsi Banten Pak. Jadi nembe teh subuh teh di jalan langsung ka dieu sok paur dugi tabuh 12 ka dieu teh Pak. Jamaah tos bubar. Alhamdulillah tabuh 10 menit jisim kuring dugi ka dieu kalayan salamet. Mangga urang kawitan ieu pangaosan supados tenyang kolong waktos margi sabana pangaosan sim kuring teh bade tuturubun deui Pak, bade ngambujeng pangaosan di Cijulang Pangandaran engke bengi sabada isya bilih tedugi itu, maka waktosna urang dibagi-bagi bae. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kantun naon lancar Pak? Sifat panik. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul ma'ani. Sifat ma'ani qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam singkatimu. Mangga sareng. Sifat ma'ani qudrat iradat ilmu jumlah sifat ma'ani 7 kabehna singkah hartos tafsilan hiji-hijina. Jumlah sifat ma'ani 7 kabehna tafsilan hiji-hijina. Hiji kudrat kawasa Allah hartosna mohal apes Allah te kawasana
kudrat kawasa Allah hartosna mohal apes sifat kudrat di Allah teh eta qadim teu kungsi apes dat Allah keur qadim eta qadim kudrat Allah langgeng aya di Allah na mohal Allah ditungtungan ku apesna kudrat Allah langgeng aya di sabab begitu taya basa tiiraha kudrat Allah tawa nafika iraha sabab begitu handai sareng sifat ma'ani kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam singkatimu jumlah sifat ma'ani tujuh kabehna sing kahartos tafsilan hiji-hijina hiji kudrat kawasa Allah hartosna moha apes Allah teu kawasana sifat kudrat di Allah teh eta qadim teu kungsi apes dat Allah keur qadim kudrat Allah langgeng aya di Allah mohal Allah ditungtungan ku apesna sabab begitu taya basa tiiraha kudrat Allah tawana fika iraha sifatul ma'ani dina ieu bab musannif mertelakeun pirang-pirang sifat ma'ani sifat nu wajib di Allah kabagi opat hiji sifat nafsiyah nyaeta sifat wujud kadua sifat salabiyah nyaeta sifat kidam bako mukhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. 5 eta sifat salabiyah. Anu katilu sifat ma'ani, sadayana ayat 7 kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Eta sifat ma'ani. Anu kaopat sifat ma'nawiyah. Nah eta qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Eta disebutna sifat iktibariyah, sifat nu bangsa perhitungan. Tah nu bakal dibahas di dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani teh termasuk sifat wujudiyah, artina sifat nu bangsa aya. Nu dimaksud ku tajalli pi sifat teh tajalli kana sifat ma'ani. Sifat maknawiyah moal katingali, moal katajalian, kecuali katajalian dina talajum bil lazimna jeung sifat ma'ani. Jadi maksud tajalli karena sifat di Allah teh tajalli karena 7 sifat: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat kidang mah moal katingali dalain sifat 7 dia, tapi sifat adamiyah. Jadi sifat ku teu ayana, ku teu aya mimitina ayana Allah, maka jadi sifat di Allah sifat kidang. Jadi sifat adamiyah beda jeung sifat ma'ani. Ya sifat ma'ani mah sifat wujudiyah, sifat nu bangsa aya. Lamun hate orang dibuka hijab ku Allah karena sifat ma'ani, tangtu bakal ningali eta hate teh. Tapi lamun kana sifat adamiyah moal bisa ningali hate da eta mah sifatna teh teu aya. Eta mah ku teu aya, nah ku teu aya tungtungna, ku teu aya mimitina, ku teu butuhna kanu ngadamel, ku teu butuhna kanu sejen, ku teu aya bilanganna, jadi sifat kuntena. Eta apa? Ya sifat ma'ani teh sadayana 7. Jumlah sifat ma'ani 7 kabehna sing kahartos tafsilan hiji-hijina. Hiji kudrat kawasa Allah hartosna, muhal apes Allah teu kawasana. Kahijina sifat ma'ani teh kudrat, hartina kudrat teh kawasa, mampu, bisa. Itu teh eta makna kudrat, kana ngayakeun jeung nuwuhkeun sakabeh perkara mungkinul wujud. Kitu basana. Makna kudrat di Allah teh artina dat nu jenengan Allah kawasa, mampu, bisa kana ngayakeun jeung nuwuhkeun sakabeh perkara mungkin. Kumaha lamun ngayakeun perkara anu mustahil, ulah nyebut teu kawasa, teu aya ta'alluqna. Lumawi dina ngamarifatkeun sifat kudrat teh kudu paham kana masalah ta'alluq dina sifat. Sifat ma'ani ieu teh anu 7 kabeh wajib ngabogaan ta'alluq. Fal wajibu ta'liqu di sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Sifat ma'ani nu 7 eta wajib, ta'alluqna lian hayat henteu wajib. Jadi sifat ma'ani nu 7 teh wajib ngabogaan ta'alluq kecuali sifat hayat. Sifat hayat mah teu wajib. Ngan aya dina sifat hayat mah ta'alluq ifadah hungkul. Ari ta'alluq aya 3, Pak. Hiji ta'alluq ifadah, kadua ta'alluq ta'diyah, katilu ta'alluq taratub. 3. Wajib dia sifat ma'ani ngabogaan anu 3. Sifat kudrat wajib ngabogaan naon? Ta'alluq ifadah, kadua ta'alluq ta'diyah, katilu ta'alluq taratub.
tah lamun sifat hayat mun teu wajib bogaan ta'alluq ta'diyah ta'alluq taratub paling aya dina sifat hayat mah ta'alluq ifadah nyaeta ta'alluq tasheh disebutna itu bakal dibahas dina sifat hayat. Nu penting ayeuna sifat kudrat heula sanggeus paham kana ta'alluq ta'diyahna sifat kudrat urang tentu bakal paham dina rangka ngamarifatkeun sifat kudrat di Allah pimaknaeunana dat nu jenengan Allah kawasa bisa mampu teu apes teu sulit kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkin. Kumaha eta makna aya bahasa kana sakabeh perkara anu mungkin tina ta'alluq ta'diyahna sifat kudrat. Ta'alluq ta'diyahna sifat kudrat ngan kana sakabeh perkara mungkin teu ta'alluq kana perkara anu wajibul wujud teu ta'alluq kana perkara anu mustahilul wujud. Telu ta'alluq ifadah kahiji faedah hartina faedahna sifat kudrat di Allah naon ijab jeung i'dam. Jadi ta'alluq ifadah sifat kudrat teh ta'alluq ijab jeung i'dam. Kudrat di Allah teh pikeun ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Kudrat di Allah teh pikeun ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Mungkin Allah ngayakeun, mungkin Allah ngeuweuhkeun, tapi karena perkara mungkin, lain karena perkara wajibul wujud, lain karena perkara mustahilul wujud. Kulantaran kitu ta'alluq ta'diyah dengan kana mungkin wujud hungkul, jadi teu aya pertanyaan ke Allah, Allah bisa nyieun deui Allah seperti Allah teu? Nah, seperti gitu. Kisah Allah Ta'ala kawasa nyieun deui Allah, nyieun deui pangeran anu seperti Allah gagahna kuatna. Kumaha jawabanna? Dijawab teu kawasa, salah. Berarti lamun kitu Allah kasibatan ku apes. Dijawab kawasa atuh kunaon teh nyieun beureun kitu. Ieu mah ulah 10 mah deui pangeran. Anu seperti Allah gitu. Tentu gitu bakal jawabanna teh. Tapi anu bener kumaha jawabanna? Nah, Allah Ta'ala kawasa ngadamal deui pangeran anu seperti Allah dina sagala-galana sifatna af'alna jeung datna. Jawabanna teu aya ta'alluqna sifat kudrat Allah kana wajibul wujud. Sabab ari Allah wajibul wujud. Dina ngadamal aya deui pangeran salian ti Allah naon mustahilul wujud teu aya ta'alluqna kudrat Allah kana mustahilul wujud. Tak eta nu bener. Ulah nyebut kawasa, ulah nyebut teu kawasa. Lamun jalma ngamarifatkeun sifat kudrat teu paham kana ta'alluq ta'diyah kudrat, tentu bakal ngajawabna, uing mending keneh ngajawab kawasa dan bisa disangka Allah boga katu bisa. Tah gitu. Atuh mun kitu mah teu bisa, Allah teh aya teu bisa anu. Kawas makhluk. Bisa teh naik, ari turun teu bisa. Bisa teh maehan ari ngahirupkeun teu bisa. Bisa disangka gitu. Maka kudu dipelajari ilmu ta'alluq dina mang pirang-pirang sifat ma'ani supaya akidah urang henteu salah kaprah dina ngaisbat hukum anu ta'alluq jeung sifat-sifat Allah. Jadi paedahna kudrat teh ngayakeun jeung dieuweuhkeun. Jeung wujud kudrat Allah, was'uh kudrat Allah. Tapi jawaban kudrat Allah teh maksudna mah kudat nu kasifatan kudrat. Lain kudrat adat Allah na cicing, lain gitu kade. Kita bisa musyrik fi sifat lamun gitu. Kemana ngejawab kudrat Allah diartikan secara dohirul kalam. Jadi dat Allah nama cicing, kudrat Allah ku lawan digawena. Seperti gitu. Maksud kalian kudrat iradatna Allah kuring bisa hadir di dalam pengajian. Pan sakitu basakeunana. Ada masalah ngamanana ngomongna bisa bener gitu akidahna nu salah. Jadi hadir ka dieu teh ku kudrat jeung iradat aridatna
gawe cicing buka gawe jalan gitu bermakna kudat nu kasipatan kudat jeung rodat bisa hadir dia tempat dengan paedahna eta kudat teh pikeun ngajlegeun wujud jeung ngaleskeun makhluk sok wujudkeun sok ari eueuh sok sok bapak orang tahun 32 lahir itu tahun 2012 maut kamari jadi Allah ngayakeun Allah ngeuweun kana sakabeh perkara mungkin anu mah dina hukum teh eta urang kudu terang aya hukum akal hukum adat aya hukum syara seperti aya deui nabi sabada rasul teh mungkin hukumna lamun ditinggali tina segi memahami urang kana sifat kudrat mungkin Allah Ta'ala kawasa nyieun deui nabi sabada rasul kawasa itu dan Allah geus mutuskeun bahwa teu aya deui nabi sabada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memawi di mana tahsis ku Quran jeung hadis seperti gitu tah kana moal piayaeun mana lain berarti sifat anu lain berarti perkara mungkin jadi mustahil mustahil aya deui nabi sabada rasul sehingga perkara mungkin jadi mustahil sanes eta mah disebut teh mustahil muqayyad disebut mustahil lain cek hukum akal tapi cek hukum syara karena Allah telah benerkeun jeung moal ngayakeun deui nabi sabada rasul mata di mana bertentangan hukum akal jeung hukum adat hukum mana anu dicekel di mana bertentangan hukum akal jeung hukum syara hukum mana anu dicekel eta kudu paham urang mata kudu ngaji bab hukum ulah salah-salah loba anu istinbat hukum teu paham hukum peringatan maulid nabi bid'ah ya mah Allah ti rasulna disebut sunnah naonana cenah cek saha eta nu teu paham kana ilmu sunnah ari kitu sunnah qauliyah hungkul sunnah fi'liyah hungkul ari sunnah takririyah mana ya itu disebut sunnah takririyah teh orang lain mengerjakan tapi Rasul tidak melarang Rasul teu pernah merintah Rasul teu pernah nyontokeun tapi orang lain mengerjakan Rasul tidak pernah melarang tah eta disebutna sunnah takririyah teu pernah teu aya dengan Rasul anu sahih anu ngudukeun kana yen kudu memperingati maulid nabi teu aya teu pernah Rasul nyontokeun peringatan maulid anjeunna tapi di zaman Rasul jalma-jalma umat-umat Rasul nu cinta ka Rasul sok memperingati maulid nabi malah muji-muji Rasul dan memperingati maulid nabi ku cara memperbanyak amal soleh berarti Rasul teu kumaha ngalarang henteu malah Rasul mere hadiah selimut ka jalma anu muji-muji Rasul anu memperingati maulid nabi nah nu kitu disebutna sunnah takririyah disebutna ulah pajar lain sunnah itu memperingati maulid nabi syarat tapi syarat cara jeung tujuanana tidak bertentangan dengan hukum syarat teu bertentangan jeung hukum nu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi peringatan maulid nabi adalah sah sunnah takririyah dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang Allah yang dibawa Rasul tujuannya dan caranya catatan tadinya kalau caranya salah bisa jadi haram dan sunnah takririyah kalau tujuannya salah bisa jadi haram dilarang oleh Rasul jadi orang kudu paham dia tiba ulang 100 kali mamuludan cenah hukum apa itu kan ukur tengenau ku batul lamun disebut bid'ah padahal orang kudu paham hukumna yang bener sunnah takririyah carana kudu bener seperti kumaha di zaman baheula pan muludan teh beda teu kaos ayeuna lamun muludan ngariung paling anu diriung tumpeng aya apa atau ngariung nyanak naon nyanak Quran maca sholawat maca berjanji teh kan
itu teh muji-muji Rasul atau ngariwayatkan itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatan Rasul seperti kumaha diterangkeun dina Barjanji ku Syekh Barjanji kan. Paling gitu tujuan naon takdim ka Rasul, menggugah kesadaran umat supaya lebih sadar mengikuti ajaran Rasul, nu katilu menebarkan kecintaan supaya manusia cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan yang tiga ini berapa maka dianggap haram atau bid'ah. Tujuan bagus bener, carana bener, ku cara naon nyeurkeun amal soleh, maca sholawat, maca Quran, zikir, dijadikan majelis zikir, dikirnya peringatan Maulid Nabi atau pengajian. Cara itu tenan. Lamun cara-cara anu diharamkan seperti zaman baheula waktu can paham jalma-jalma anu ku resep wungkul ilmu can paham. Kapan muludan teh beda baheula mah. Jadi mun muludan teh ngarariung terus babacaan anak lain doa dikir tahmid, mantra nu dibacana atawa jampe jang-jawukan anu dibacaan. Tuluy anu dihadirkeun naon? Anu dihadirkeun keris uluk 7, batu ali, coet butut, muncul butut saboga ieu cenah boga coet geus aya 80 tahun baturunan dibawa, digulukeun ku pamimpinna dikumpulkeun, terus dikumah diarinum ku hadir. Komo ku alwan can payu disebutnya cara musyrik seperti itu eta nu dilarang cara musyrikna. Lain peringatan Nabi nu dilarang tapi nu diharamkeun naon carana itu. Nu mata peringatan Maulid Nabi itu sah termasuk sunnah takririyah asal dengan catatan cara jeung tujuanana teu meunang bertentangan jeung ajaran nu dicana ku Rasulullah sallallahu alaihi geus kitu. Ayeuna masalah akidah Allah Ta'ala mungkin ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin kawasa mampu bisa kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin. Tapi perkara mungkin ge aya naik kana level wajibul wujud muqayyad kana mustahilul wujud muqayyad kan. Lain perkara mungkin kana jadi wajibul wujud mustahilul wujud, tapi dengan dikaidan dauhan Rasulullah atau Nabi dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain mustahil cek akal ayana Nabi ngan cek hukum syara mustahil ayana Nabi seperti gitu. Hiji kudrat kawasa Allah hartosna muhal atas Allah henteu kawasana. Sifat kudrat di Allah teh eta qadim henteu kungsi atas dat Allah keur qadim. Sifat kudrat di Allah teh qadim, hartina qadim teh teu aya mimitina. Jadi kawasa Allah teu aya mimitina, teu aya tungna. Matak bisa nanyakeun, nah Allah Ta'ala kawasa keneh di zaman akhir seperti ayeuna ngadamel mukmin nu pangkatna waliullah. Jawabanna kumaha? Kawasa teu mustahil. Lamun nyembeli Nabi mustahil, cek hukum syara lain cek akal kabeh. Orang kudu paham. Mungkin mata kamu nengak, wah mustahil di zaman akhir ayeuna aya keneh wali. Berarti dianggap Allah geus teu kawasan nyen wali di zaman akhir. Kan sok aya gitu saking hesena ngaji ilmu ma'rifat mustahil lah gitu. Mustahil jadi wali, jadinya frustasi. Terus frustasi ngajakan batur supaya frustasi deui. Bapak balad. Ayo begitu. Ya. Yes, cenah mau bisa lah orang. Orang mah biasa we cenah nu ieu nu dipigaweun ku urang mampu. Padahal mah can tentu teu mampu manehna. Teu mampu kuring mah. Ngaran kudu salat ma'rifat, salat munajat, salat musyahadah. Ari urang mah kabisana ge ngan sakieu cenah. Matak moal ngajina ge. Eta geus frustasi eta jalma kan. Padahal mah lain teu mampu. Mun salah ngagunakeun akal, datang ke ahli tauhid, ngaji tauhid, di pikirna teh di
digalina teh ku akal netiko salah menggunakan alat lebih ka ngaji tauhid puyeng. Nah jadi mun ngaji tauhid puyeng masalah ari nu puyeng teh akal netiko lamun akal rohani mah justru fitrahna di dinya akal rohani aya dina dengan Allah alastu bi rabbikum qalu bala la aing lain pangeran anjeun rohani urang ngajawab sumuhun Gusti pangeran abdi. Jadi rohani urang aslina tajalli ka Allah aslina makrifat ka Allah geuning ayeuna teh sadar makrifat jeung tajalli ka Allah karena kahijab hate tajalli ku kekuatan syahwatin nufus mata perangan nafsuna syahwatin nufusna lemah lunak geus tidak berdaya engke tajalli ka Allah nu mata Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasauran man zayyana zahirahu bil mujahadah zayyanallahu batinahu bil musyahadah sajalma nu mapaesan dirina zahirna ku mujahadah Allah bakal mapaesan batiniahna rohanina ku musyahadah ka Allah. Jadi lamun hayang musyahadah tinggal perangan nafsu syahwatin nufusna saeb di mana teu aya kekuatan syahwatin nufus urang bakal nganyatakeun kana sajatina rohani urang nu tajalli ka Allah nu matak sawarehna ahli ma'rifat ka Allah taala nu disebutkeun tarekate mujahadatun nafsi hakikat tarekate taroki jeung suluk hakikat taroki jeung suluk teh mujahadatun nafsi di mana anjeun merangan nafsu geus eleh tasil ilallah nepi ka Allah ya kudu ka mana ulah teu puguh gawe geus ngaji makrifat geus lila ieu naon nu kudu dipigawe ngarah nepi ka wusul ka Allah eta pagawean begitu calik na pangosan langsung naon tidak meluluran mujahadatun nafsi geus eta teu kudu keder. Jadi menyebutkan wah kuring mah teu mampu ceuk saha teu mampu ente boga asir ente boga rohani ente boga aslina rohani tajalli berarti mampu ente rohani tajalli ka Allah cuman anjeun eueuh kahayang jeung teu sanggup merangan nafsu hirupna nutur-nuturna nafsu lain kudu maca kitab heula aya kadang-kadang anu kadang cek jamu pinter maca kitab cek jamu pinter ngebahas masalah hukum zahir wah boro-boro maneh aing geus 12 tahun ngaji hieup maca ngaji ilmu makrifat mah waru kan ari ilmu makrifat ditaalukeun kana maca kitab aing pinter maca kitab kalah kabutak ngaji ilmu makrifat kalangan ku ilmu maca kitab sabab dina ilmu maca kitab ditumpahkan ku syahwatin nufus sanggeus pinter maca kitab ngangan jahjeng riasa akhirna kalah ka hijab hatena makrifat ka Allah kalah ku bodoh teu bisa maca kitab makrifatna ka Allah matak aya kiai anu ngayakinkeun kana benerna makrifat teu ta'alluq kana ilmu zahir ilmu IQ ilmu tatalaran tentang tu jaman pinter otakna gampang makrifatna sakulana luhur masantrina lila gampang makrifat gampang tu tetap aluk kena ilmu tatalaran ilmu makrifat sebab ilmu makrifat ilmu wahbiyah ilmu wisdom ilmu uluhiyah ilmu laduni cek ieu nu ngayakinkeun bener cenah kiai sim kuring ngadepat nu jadi indung pedas cek meureun cek akal manehna jeung ilmu manehna leuwih alus penetapan hukum jadi netepkeun permasalahan teh kumaha ceuk manehna sabab make ilmu make kieu ari ceuk lanceukna ujang anjeun ulah suul adab kanu jadi indung sanajan anjeun pinter ngaji sanajan sakola anjeun leuwih luhur daripada indung makrifat ka Allah cantang tu lebih daripada indung maneh dia yakin guna teh geus ngaji ilmu makrifat tadina mah caritaan lanceukna teu kaharti cenah kan biasanya gitu lamun pinter ilmu tatalaranana ilmu akal natikuhna rarasaan marifatna deket cek saha justru kekuatan syahwatin nufus teh jeung otak bareng apa matak loba anu pinter otakna jahatna ka bina-bina dan sebabna eta lobakan akal natikuh ieu bareng jeung kekuatan syahwatin nufus
orang maka deh. Sebenarnya di pengajian di Tangerang ini termasuk golongan anu ngaraos kitab Jami'ul Muqni sareng hikam. Santri simkuring anu mukim di Tangerang nah. Ini dikumpulkan jamaah nak mau kurang 100 orang. Man santri na anu geus Karlo tunggul. Budak orang macan pati loba. Seseueurna bangsa anu geus teu pati bisa walakaya. Rek ulin geus loba asup angin. Bari teu boga duit. Nah eta. Loba mah kitu Pak. Termasuk anu ngaraos kitab Jami'ul Muqni. Di dieu mah cenah jengan sieun mun disebut kitab hikam jeung Jami'ul Muqni. Boro-boro aing jurumiyah kitu nyaho. Kiai ge loba nu keder ngaji hikam. Marukan belum dita'alukeun kana ilmu dhahir. Jeung simkuring dijawab, henteu dita'alukeun kana pinterna maca kitab. Naon jeung sorotna nu hubunganna jeung ilmu ma'rifat. Naon jeung sorot mah rek maca kitab kakara naon sorot. Rek maca kitab mah keur naon ilmu nahu. Naon ngaji sorot teh rek maca kitab. Bisi salah ngartikeunana. Matak sajaban nahu sorot dikaji pan bilagah pan ma'ani. Bisi salah ngamurodana naman. Eta mah rek maca kitab. Lo kunaon maca kitab? Rek neangan ilmu keur ma'rifat ka Allah nu dicatat ku musannif dina kitab. Ieu mah kalau ngaji nahwu aja sorotna, ari ilmu ma'rifatna teu digali. Sarua jeung meuli lencog jeung pacul di hampelasan mah jeung pacul. Ari dipake macul henteu. Kedar kan apa? Ieu lebih ka kedar gitu. Haji ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, tapi keur maca kitab rek ngamurodan kitab musannif langsung rek ngagali ilmu ma'rifat anu dicatat ku musannif dina mang pirang-pirang kitab. Jadi ngaji ilmu nahwu maksudna pikeun wusul. Ta eta ngajina lillah. Seperti urang neangan harta anu barokah karena rek dijadikeun alat atau sarana pikeun ibadah ka Allah supaya hasil ridho. Nah seperti gitu. Membeda dengan usaha ke pasar ngaji ilmu nahwu. Ulun mentok di nahwu salah, mentok di pasar salah. Rek jangan duit keur naon? Keur nyimpenan ka hayang. Jadi mau nepi ka Allah teman. Tapi sanajan ka pasar, rek jangan rezeki nu barokah, rek dijadikeun alat pikeun milari ridho Allah. Nah eta bener. Semangat usaha dalam arti semangat jangan usul ke Allah. Semangat ngaji nahwu berarti bener semangat naon taroki jeung suluh ka Allah ngan kakara ngaji nahwu. Mun mentok dina ngaji nahwu mah mulai benerna. Urang meuli pacul jeung lencog narik di daharan pacul. Wah bisa banget. Itu mah cuman alat pikeun taroki jeung suluh. Alat pikeun dengan ilmu taroki jeung suluh. Kada ulah kedeu naon ta'alluqna jeung ilmu nahwu, ilmu ma'rifat ka Allah. Tah ta'alluqna ilmu ma'rifat mah jeung mujahadatun nafsi. Ade. Bener mun jeung mujahadah mah ta'alluq. Nu kuat mujahadahna, hebat taroki jeung sulukna, hebat musyahadahna. Nu lemah mujahadahna, lemah tarokina. Kadang-kadang usul lagi henteu kaburu ngajenjehe di tengah jalan, kapitnah ku akwan di perjalanan. Saumur lemah mujahadatun nafsina. Jadi ukuran usul mah sakumaha mujahadatun nafsi. Sanggeus mujahadah, ari mujahadah teh ti mana? Tina ittiror ba? Butuhna hate ka Allah. Tina ittiror. Mematak Imam Ghazali secara diplomat syarat anu panggedena mustajab doa teh ittiror banget butuh ka Allah. Eta teh lamun digali pimaknaonna panjang atuh teh Pak. Lain butuh baya butuh sareng gitu ittiror mah banget butuh ka Allah. Kurantaran kunaon banget butuh ka Allah. Urang hayang salamet karena moal aya nu mampu, moal aya nu bisa, moal aya nu kawasa nyalametkeun urang salian ti Allah, maka butuhna ka Allah hungkul eta ittiror ngaranna. Ari cek ahli dhahir mah cirina rek asup ka surga teh, cirina ahli sawarga teh
getol ibadahna, sholatna loba, wiridanana loba, sodakona loba, cek ahli dohir, cek majubin loba ibadahna, wah iya ahli swarga. Alamatna ari cek ahli marifat malaina eta naon amal ibadah jadi ukuran asup ka surga. Loba nu ibadah ria jeung ujub, ibadah nu loba tapi ria jeung ujub ka surga kira-kira moal. Ibadah nu loba, zikir nu loba, amal soleh nu loba, tapi hatena hubbud dunya, hatena milih makhluk untuk milih Allah, kayak intiror ke Allah. Cik kira-kira ka surga moal. Rogibin disebutna, engkau ibadah ke Allah tapi cinta ke lian Allah. Menapik hakikat begitu ngaran. Ari cek ahli marifat mah lain gitu. Alamat bagjana jalma mah di akhirat intiror hate ka Allah. Mata cek ahli marifat bagja jalma nu ku Allah hatena dibere intiror. Arti itu teh banget butuh ka Allah. Urang hayang salamat kasah butuhna ka Allah karena Allah nu bisa nyalametkeun. Salian Allah teu bisa teu mampu nyalametkeun urang. Urang hayang cager intirona ka mana? Ka Allah. Ini kekarepan ka dokter eta mah makhluk duhur. Sugan Allah ngadatangkeun cager teh liwat dokter. Jadi makhluk duhur tempat dohir afal Allah, tempat dohir sifat Allah. Ulah menyagerkeun dokter tapi menyagerkeun Allah eta makhluk duhur disebutna. Ditekadkeun dokter menyagerkeun kan geus lain. Jadi musyrik hate urang. Di mana hate condong kalian Allah malaya ittiror ka Allah malaya butuh. Ayana ittiror mah sanggeus ayana tauhid. Sanggeus urang paham kana sifat Allah tuluy nauhidkeun Allah maka hate teu butuh kalian Allah ngan butuhna ka Allah wungkul babasaan lisan urang ijeun ka bapa urang kasih anu wacana wungkul semet letah eta mah hatena mah teu aya ta'alluq jeung eta sabenerna eta mah kur sakadar bahasa syariat bahasa dohir eta teu asup teu nepi kana hate ge semet letah wungkul eta mah butuh duit urang ijeun ka bapa lah. Padahal tema intiror ke Allah salian Allah malah bisa nyumponan kebutuh kuring tapi Allah nyumponanna bisa ti bapak, bisa ti tetangga, bisa ti mana gitu kan sabab makhluk duhur tempat dohir afal Allah dimana bapak mere kade sebenarnya al-mu'ti Allah lain bapak orang namun jalma mentog dina dohirul mawjudat malah intiror ke Allah jalma nusok ningali kana hakikatul mawjudat tapi intiror mata ciri bagja di akhirat cek ahli marifat mah lain loba amal solehna tapi intiror hatena loba amal soleh lamun taya intiror amal soleh anu tasonu sum'ah jeung mudahana pupulasan wungkul eta. Jadi sabab salamet di akhirat lamun amal solehna kita aya ikhlas lamun dina amal solehna kita aya tujuan ke Allah apa tujuan ke makhluk cacat ubudiyahna saberapa kali diterangkan ibadah geus bener lamun cacat ubudiyah jeung abudah saperti jasad teu nyawaan geus kitu cok kepikiran tuluy na kritis kumaha mata bagja temen jalma anu ku Allah Ta'ala dipaparin ittiror dina hate ulang ningali batur introspeksi diri urang dina hate aya butuh ka Allah teh aya ittiror lamun taya ittiror berarti catatan urang di Tanjis Kodim kumaha tah di mana teu butuh ka Allah mah berarti derajat urang di hadrat Allah begitu derajat Allah derajat abdi Allah di hadrat Allah teh pikeun ukuran salikin mah saukuran ittiror malah jalma kajen getol ibadah lamun taya ittiror hate ka Allah dina ibadah can kaasup ahli Allah nu disebut ahli Allah teh aya tilu nurutkeun ahli makrifat hiji ahli ittiror kadua ahli mujahadah
katilu ahli musyahadah. Nu mujahadatun nafsi teh pa anu aya ittiror dina hate. Sabab butuh ka Allah berusaha ngalawan nafsu bisi dohir batin orang ngikuti ka hayang nafsu. Menuturkeun nafsu ari butuh ridho Allah, kira-kira nu panggil moal jeung ridho Allah. Moal matak berusaha merangan nafsu supaya mengikuti tuntunan Allah jeung Rasulna. Sabab naon aya ittiror banget butuh ka Allah nu bakal mere salamet jeung nu bakal mere kahidupan anu alus ka urang. Ditekankeun dina hate teh aya deui nu mampu salian ti Allah eta ittiror. Matak ahli Allah teh tilu, ahli ittiror, ahli mujahadah, ahli musyahadah. Ahli ibadah cek ahli tahqiq mah can kaasupkeun abidin mah ahli Allah. Naon sababna? Ibadah mah ibadah ka Allah, tapi ibadahna sabenerna mah eta mah dipake nguseup hungkul. Tujuanna mah ka mana? Ka Allah. Nu watak bahasa lage biasa mimitina minta panghampura ka Allah. Sebenarnya minta panghampura lisana ka Allah lain ngarasa dosa ngan ngarah diijabah doana pan gitu. Bukan Allah menang ditipu nipu diri sorangan makaru makrullahi tak bisa merdaya Allah Ta'ala mau apa Allah dengan istighfar orang bener atau apa dengan istighfar pula ngarah diijabah naon doa naon minta duit loba ari sobat duit ke mana rek jomponan ka hayang na Allah kenyahoon berarti istighfar nak tasono mudahana amal lagi mudahana jeung tasono mal aya ittiror ka Allah sok mesti dikorehan oge dina hatena nu matak nu paling gampang mah ittiror darajat urang di hadirat Allah tong kudu ngukur tahajud urang sakumaha pancan paham makbul jeung majurna oge tanyakeun kana hate aya ittiror we na teh urang Allah aya darajat di hadirat Allah aya ittiror tah saukuran darajat ittiror darajat di hadirat Allah teh ittiror na hate cadut teh aing urang darajat di hadirat Allah ittiror lagi Allah tak kitu wa tapi eta teh ari hujah sabsatoh mah terleungit kan ti nafsu eta teh hujah sabsatoh teh hujah nu licik hujah nu licik sok didalilan jika dunya lah can penting mah urang mah ibadah we dari makbul jeung majur mah teh nyaho cenah urang mah eta mah urusan Allah cek saha urusan Allah Allah geus mere ilmu ka urang urusan orang makbul jeung majur mun teu makbul celaka gawe geus aya tapi teu ditari urusan orang urusan Allah kagaba Allah nurunkan ilmu makbul Allah nurunkan ilmu majur jalma nu geus dibere ilmu makbul jeung majur ku Allah nyahoon dirina amal dirina nu makbul jeung nu majur cok saha teu apalun nu teu apalun saya kan belegug intinya nyaho nu matak nu geus boga ilmu makbul jeung majur mah nyahoon kana amal dirina salat nu ieu saeutik ge moal aya nu ditarima naon sababna nyaho kana kayang diri keur rakaat ka hiji kemana lompatna tadi ke pasar rakaat kedua nongkrong ka gaduh mau amal diganyar rek ditarima kumaha salat parigop lagi ukuran amal teh ukuran eling elingan ka Allah gopla terus aya derajatna mah diterapkan di dunia jalma teu butuheun ka jalma nu teu eling butun teh boga majikan teu eling boro-boro patut sanajan rupana nu ngelekeun dari teu eling mah sangat teuing lan sababna mau bisa mere manfaat ya urang nu teu eling begitu mah cek saha wah cenah teu apal eta urang mah masalah makbul jeung majur apalan jalma nu dibere ilmu ku Allah kan aya ilmu makbul ilmu majur ilmu sahaya sahna salat aya ilmuna aya makbulna salat aya ilmuna majurna salat aya ilmuna kunaon teu diaji ku urang jadi teu nyaho jalma salat sahna salat aya ilmuna tapi teu ngaji ilmu sahna salat sah salatna moal teu sah ge asa sah we salatna tah diterangkeun kieu teh keur jalma-jalma nu masih awam cek Ustaz Dodi di Tangerang frustasi cenah jangan wah dewek mah bisa kayak kieu cenah mending kena eureun wae aing salatna cenah lah ari kudu musalah ka
perkara diganyar musada ke diganyar cenah itu lamun ikhlas ka diganyar moal aya ganyareun mana salat ieu ada uang patu mending pangsiun we salatna cenah ulah salah kaprah ta eta pahmi ani syaiton eta nu kitu lamun pahmi anillah mah moal kitu Pak mun pahmi anillah mah moal eureun seueur jalan ku Allah taala nu urang can nepi ka pangkat makbul jeung majur tapi ku Allah dimakbulkeun jeung dimajurkeun terjadi siksaan ke urang teu makbulna salat teu majurna salat teu nepi kana ilmu makbul jeung majur seperti kieu urang mau ngaji ka ditu kakuduanana dina hukum di Arafah teh tajalli ka Allah tapi diri teu bisa tajalli tapi ibadah haji aya mabrur jeung majur sok aya jalan teh ya keur nu mampu kudu tajalli jeung marifat ka Allah nu teu mampu naon cing istighfar Gusti hampura salahna wukuf abdi tadi jadi lain mabrur jeung majur ku ilmu urang jeung ku kemampuan urang tapi dimabrurkeun dimajurkeun ku hampura Allah sabab Allah ngahampura kana teu mabrur teu majurna jadi haji urang kaya-kaya mabrur gitu atta ibu minaz dzambi kaman ladan malah siksaana sanejan teu makbul jeung majur karana menta panghampura ka Allah mata Rasul nyontokeun sabada salat astagfirullahal langsung mentan teh minta duit Subhanallahumma inni a'udzubika min kufri wa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim urang teh ibadah masih kena seueur anu lepatna cacat kene ubudiyah cacat ubudah tapi urang geus terang kana kasalahan salat urang minta panghampura sabada salat astagfirullahaladzim nu kahiji istighfaran salat dina lebah ibadahna nu kadua ubudiyahna nu katilu abudahna nu diistighfaran teh jadi kasalahan syariat tarekat jeung hakikat geus diistighfaran ka Allah seperti salat nu teu salah atta ibu minadambi kaman ladan kusimkuring diterangkan penting di Tangerang wah cerah arep ngaji deui cenah jangan ari kitu mah loba nu geus orang ngajina bangsa kok hese cenah ieu mah ilmu kieu mah susah lah cenah ari penting mah arep ngaji deui cenah teh ari kitu mah tah ngaji jadi lain kudu mabrur jeung majur ayeuna kudu marifat jeung musyahadah boro-boro urang nu geus loba dikirna ge susah nepina ngan aya jalan ti Allah bar lamun urang can mampu sakumaha nu sabenerna ceuk Allah gampang karinen ta pangham lain hebat ibadah urang lain hebat diri urang teu disiksana urang dina amal karena Allah ngahampura kana kesalahan urang asup ka surga lain ku amal karena Allah ngahampura kesalahan urang gede kitu amalna leutik tapi ngan digedehkeun buruhanana ku Allah itu ya aku teu paham urang da aya nu frustasi Pak cuk ajengan salat kudu musyahadah geus 3 tahun ngaji jam ngomongke boro-boro musyahadah mending eureun wae kitu ngajina ulah ngaji terus carana anu tadi teh pigawe amal ibadah sakemampuan urang sabisana urang ngantong eureun menta panghampura supaya teu jadi siksa pikeun urang dina salahna ibadah lain masalah mabrur jeung majurna ibadah tapi kaku sifat kaabdianana anu hebat anu pentingna mah eta maka Allah ngahampura maneh mengaku sifat keabdian kajen salah oge gampang ari dosa mah keur dihampura aku kami mau jadi sahabat naon cek Allah jadi diharapkeun naon panghampura ti Allah matak dina wukuf seueur anu naon anu ceuri menta panghampura ka Allah jadi arabtuka ya nafsi arabtu dambi akhirna mah dina wukufna teh teu bisa musyahadah ngan arabtu dambi nyaho abdi Gusti karena diri abdi lamukot ku dosa kuduna tajalli teu bisa tajalli nyuhunkeun hampura Gusti na wukuf abdi teh tajalli aya ibadah fi'liyah ngan teh ibadah aqliyahan dihampura ku Allah ku teu aya ibadah aqliyahan kaya balik haji mabrur jeung ma'jur teu aya siksaana dina hajina para loba kasalahanana kunaon teu disiksa karana menta panghampura dimabrurkeun jeung ma'jurkeun ku ampunan Allah ulah kudu riba eureun ngaji jeung mukli ci sok wah ulah pada hese geus aya parterana hate mending eureun wae kitu ulah Pak kudrat Allah teh qadim kudrat Allah teh qadim teu aya mitina teu tungna kudrat Allah langgeng aya di Allahna
muhal Allah ditungtungan ku apesna teu pernah pecat sifat kudrati Allah sadetik oge salawasna Allah kasifatan kukud Rabbnu ta'aluk jeung mungkinul wujud berarti Allah kawasa jeung bisa kadangayakeun jeung ngeuweukeun urang bodoh kawasa Allah micen kabodohan kawasa urang boga dosa kawasa Allah ngampura kawasa dan mungkinul wujud ulah kalah frustasi sih ingat kawasa Allah ngampura kana dosa urang maka urang ulah eureun-eureun minta pangampura jeung minta dibisakeun minta tolong bismillahirrahmanirrahim kitu mah aya dina bismillah teh eta makna aya dina bismillah teh eta teh maknana isti'anah minta tolong ka Allah ulah eureun minta dibisakeun jeung ulah eureun minta dihampura tina pagawean itu bisa teh kitu eta jampena anu bodoh dina ibadah ka Allah lamun teu kitu keur masalah asa hebat ta eta nu salahna mah apa cenah sungkuring mah cenah lamun keur salat sok lompatan hate ka ditu ka dieu wajar manusiawi teu salah malah lompat nama Allahu Akbar lompat ka sawah anu salahna mah lain lompatna teu dikenyang sila balik deui anu salahna naon ngantepna cek urang Tangerang mah membiarkannya gitu atur kitu mah cenah gampang mun lompat kenyang deui we cenah hadinya nya kitu kunaon cenah ku Allah betak dikitukeun hate kuring kapan perlu nur urang teh lamun aek nur muwajahah teu aya kemampuan tajalli ka Allah paring nur naon nur tawajuh nur mujahadah jadi dilobakeun sina lompatan hatena teh sina merangan nafsu kapan hate urang lompat teh dibawa ku nafsu perangan nafsuna kadiekeun cenah hate aing balik deui eleh nafsuna dina salat teh ngesang ripuh merangan nafsu keur lompat ka sawah perang jeung nafsu balik deui lompat deui nongkrong di garu dibawa ku nafsu perangan deui nafsuna balik deui jadi sabada salat loba nur nu datang lain karena hebat salatna tapi karena ridho merangan nafsu ta eta pira kitu ka harti urang salat bodoh tapi datang nur aduh soreng ke eta ngan ilmu lebih kadinya teh lamun boga hate teu pati pinter moal bisa kepanggih nu matang teh mah ulah kudu frustasi pada salat tu lompatan hate urang keun bae lah lompat ka dieu manusiawi cek ajengan nu salahna mah lain lompatna teu dikenyang sina balik eta ngantepna salahna mah bener neangan duit teu salah semangat kasab teu salah boga loba duit teu salah nganu salahna mah nikah cinta kalian kana kasab jeung kana duit mah nu salahna mah ada ulah salah kaprah kamanaan juhudna ge salah deui secara logat harfiah kudu teu boga naon ngangkup turna golodog unggal isuk lain kitu mana juhud teh hate teu nikah cinta kalian Allah ngaran lian Allah tong dipika cinta ku hate wa qalbuhu lirahman hate mah pikeun Allah hungkul ngaran lian Allah mah cukup sangat otak cukup sangat panca indra urang ditingali di kuping ditempo dipikir ngan teu nepi ka hate terus kalau mun boga sawah teu dipikir melak pare sadaekna teu diurus secara ilmu pertanian rek beres moal parena mun ngurus pare teu bener kira-kira pare nu jangkung atawa cukup cukup tu jangkung pare namun cukup tu jangkung kira-kira nak membuncir membuka sawah atau apa namun ibadah orang tersadar karena kesalahan orang pak kemake ilmu lain orang menang manfaat tina kasab tapi kalau setan lu atuhun capek sia di dunia turun-urun salatna di akhirat mal hanya tina neraka naon sababna salatna pinuh kujub jeung ria diantep lompatan hatena diantep jadi lain salah lompat apa wajar itu mah cinta kana dunia wajar manusiawi resep ka anak apakah dipersalahkan henteu resep kana harta dipersalahkan henteu ngan kudu resepna lillah sakitu catatanna dan lamun resep mentobna harta mentob di putra tak eta nu salah mah Pak tapi lamun lillah mah resep ka putra karena putra terjadi sarana amal ibadah masihan tuangna ngabiaya anana ngadidikna pura kudu menang kalusan ti Allah tuku loba urang amal soleh jadi resep
kan menjadi sarana amal soleh. Cinta karena harta lain rek ngawung pada kahayang nafsu. Cinta karena harta teh karena ieu harta rek dijadikan alat pikeun milari ridho Allah. Eta cinta lillah teu naon nu salah mah nu teu lillah tingali wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hakikatna mah lain mudah pilihna. Cinta karena harta lamun lillah hakikatna cinta ka Allah lain cinta karena harta. Cinta ka putra ka bojo lamun lillah lain cinta ka anak jeung pamajikan hakikatna cinta ka Allah. Cinta ka Rasulullah teh mentok di Rasulullah musyrik hobi kana diperingati maulid Nabi dengan alasan tujuan takdim kepada Rasul mentok tumurukobah ka Allah. Cilaka di wae takdim ka Rasul teh hakikatna mah takdim ka Allah karena nu diagungkeun teh Rasulna Allah kuring ngagungkeun makhluk nu diagungkeun ku Allah. Sapatutna urang abdina ngagungkeun makhluk nu diagungkeun ku Allah. Jadi takdim ka Rasul teh hakikatna ngagungkeun Allah nu ngagelarkeun Rasul diutus ka urang sadayana. Tah eta lillah nu kitu ngaran. Ieu mah bingung ngaji hikam ieu cenah ulah cinta kana dunia ari teu boga duit ongkos kitu nepi ngaji banget. Lain gitu Pak ada. Jadi kudu lillah dirantaskeun ulah mentok dina dunia. Aya cinta kana harta wajar. Piraku urang boga harta digelar goler. Berarti di dunia teh lain berarti ditapelapung, ditajam, dipijeun lain gitu. Kena ngewa, ari ngewa urang makan ngewa sok hayang nalapung hayang ngajoh gitu kan. Hayang silawe sanes. Makna di dunia di dia teh kudu ditakwil anu dibahasakeun diibaratkeun ku ahli ma'rifat bug di dunia teh hartina naon kabalikanana ulah cinta kana hartina cinta kana dunia mentok dina dunia lamun dituluykeun ka Allah mah teu naon kana cinta dunia itu tadi. Jadi cinta kana dunia lil pikeun Allah, cinta kana dunia tapi pikeun Allah, cinta ka putra tapi pikeun Allah. Saya teu naon cinta kana ilmu ulah salah kaprah ya ngamanana. Sabab kitu taya basa ti iraha kudrat Allah tawan nepi ka iraha. Taya bahasa Allah ti iraha mitina kawasa jeung nepi ka iraha kawasana pokona kudrat Allah teu pernah pecat ti dat Allah taala. Tah kitu dalil akli di Allah wajib kudratna wallahu a'lam.